Duh, baring euy. Arek mah santren duit tegablek duh. Lah. Ya Allah. Ya si Otim ulang wae euy. Alhamdulillah. Ye, tim segaya ka mana make kopi euy. Ai arek mah santren lah. Santren. Heeh. Anak ieu teh tegablek duit lah. Yai, sama ulah pembahasan teh ulah duit wae maksudna mah santren nya geus kolot kieu mah santren. Waktuna ngamalkeun geus kolot kieu mah lain santren nya heueuh. Mun budak urang waktuna mah santren. Geus kolot cari mah santren. Diajar meureunnan beusi paro nu bareto aya kudu mah santren mah meureunnan. Urang teh da geus kolot. Tapi Heeh, lamun budak udah di pasantrenkeun, aya urang geus kolot kieu ulah mah santren. Anu bareto pernah ngaji mun urang kudu diapalkeun deui kitu hungkul meureunnan lain pesantren. Geus tong tulus makatna komo di situ boga duit. tegablek duit ah. Henteu geus tong kudu mangkat. Tegablek duit ai teh. Tong liliaran tegablek duit. Bingung. Baringung mah geus pokona mah kitu we ceuk aing mah. Ya geus siapa ulah loba eta aing rek makat deui ah. Pokona saya ketong jadi makat pesantren nya. Kudu kumaha tuh aing? Yang geus apalkeun anu aya geus kudu pesantren. Tapi heuh. Wah, tuh kudu mah santren aing malah. Ya Allah.